Tritangtu di bumi. Tritangtu di bumi. Liwang-liwang randuk kurung gunung sembuh. Tritangtu di bumi. Jati gunung amparan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi, channel Dongeng Sunda Kang Gilang, sejamedar hiji carios. Tritangtu di bumi, karya Yosef Iskandar, anu dibaca sagemlegna tina buku Tritangtu di bumi, anu diterbitkeun ku penerbit Kiblat. Milat sayembara ing carubana gari. Roman sejarah menggambarkan pengalaman pamanah rasa putra Prabu Dewa Niskala Tikawali nungumbara ka kaler nikah kanyi ambet kasih tuluy ka putri Subang Larang nungalahirkeun Walang Sungsang, Lara Santang jeung Sangara ngagem agama Islam milu ka Indung. Anda dia pepadang ing carubana gari. Pamanah rasa oge dipulung mantu Gu Prabu Susuk Tunggal ti Pakuan. Malah waktu aya paket rok paham antara Mitoha jeung bapana, pamanah rasa nu geus diangkat jadi Prabu Anom di Pakuan mihak ka Mitoha. Da ceuk anggapanana bapana ngalakukeun kasalahan. Inyana usaha satekah pola supaya paket rok kereta dua raja teh teu nimbulkeun peperangan antara dua negara nu asalna hiji nyaeta Sunda. Salian ti eta pamanah rasa nenco aya bahaya nu jol mati Demak nu geus ngagem Islam. Kasugri pamirsa, tong hilap subscribe, like, share, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng ngadangukeun Dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Tritangtu di bumi, karya Yosef Iskandar. Waluya dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Amin ya Rabbal alamin. Kocapkeun kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Basa Prabu Anom Jaya Dewata karak mulang ti nagri Sindang Kasih meunang karuwas nu taya hinggana. Nyai Subang Larang gering parna kasampah keur ngalempreh dina enggon. Diriung-riung ku Prameswari Baramu Cilarang. Nyai Kentri Manik Mayang Sunda Prabu Susuk Tunggal jeung Ki Batara Lengser. Walang Sungsang, Lara Santang jeung Sangara Tinggalantang ngaji surat Yasin. Marenek konyang hareup kana enggon tempat indungna ngalempreh. Surawese sangabetem teu nyora tukangeunana. Nyai, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari ngusap tarang Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang lalaunan beunta. Kakak, naon karasa Nyai? Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Mules tangkating sareset kakak, tembal Nyai Subang Larang. Henteu tina sarah balang dahar mah, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Nyai Subang Larang dideug bari semu capek. Teang ama jeung ambu kakak, ceuk Nyai Subang Larang. Prabu Anom Jaya Dewata unggeug, Paman Batara, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Nun Anom, tembal Paman Batara Lengser.
ngan paman bisa gancang wayahna ayeuna keneh paman kudu ka nagri Singapura. Seug anom paman amit mundur, ceuk paman Batara Lengser bari nyembah laju mundur. Ti poe ka poe kaayaan awak Nyai Subang Larang beuki orot sakur nu kasebut tukang ubar nu gering di alat ti suklakna ti siklukna. Sakur nu kasebut ubar teh sirikna dipaksa dibawal-wawal diteureuy tapi Nyai Subang Larang kalah beuki ripuh. Genep poe ti mimiti paman Batara Lengser miang ka nagri Singapura kakarak Prabu Ki Gedeng Singapura katut Prameswari nu cunduk ka dayeuh Pakuan. Ari gok ari hauk indungna midangdam jeung cerikan Nyai Subang Larang. Kunaon nyai teh kunaon? Cek Prameswari Ki Gedeng Singapura. Ambu, Ama, syukur alhamdulillah tiasa cunduh. Cek Nyai Subang Larang semu eungap. Karampa ku ama mah nyai teh aya nu dikemu cik kedalkeun, cek Prabu Ki Gedeng Singapura. Diseleksak sababaraha kali angger gideg tapi kudu leukeunnan mah teu burung waleh kitu ge aya pamenta teu kabeh menang ngadengekeun iwal indung bapana jeung salakina. Sanggeus kari opatan Nyai Subang Larang kakarak wakca. Kami teh melang usi cikal. Indung bapana jeung salakina ngaregepkeun daria. Nah jaga bakal kawaris ka Prabu, ceuk Nyai Subang Larang. Nah Nyai batur rusuhan tapi kalebah dinya, ceuk Prabu Ki Gedeng Singapura. Sewa kami tiluanana ngagem Islam, ceuk Nyai Subang Larang. Keur kami moal ngawilah wilayah, moal ngawilah wilah ka nyaa. Najan walang sungsang agam Islam nuturkeun ageman kiai kasebut getih kami bakal sarua, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Ngan saayeunaeun mah can kairong lantaran kami nage tacan jinek jeneng naon jeung jeneng naonna. Tong melang Nyai, lamun cicikal geus sawawa ka Prabon Nagri Singapura ku kami moal diturunkeun ka sasaha. Ayeuna keneh ku kami rek diistrena. Mana budakna? Ceuk Prabu Ki Gedeng Singapura. Teang Anom, kabeh we titah ka darieu? Ceuk Prameswari indungna Nyai Subang Larang. Prabu Anom Jaya Dewata undur ti pangkeng. Telila datang dari tuturkeun ku Prabu Susuk Tunggal Prameswari Baramu Cilarang, Nyai Kentring Manik Mayang Sunda Paman Batara Lengser Ki Purohita, Ki Mangkubumi Ki Hulu Jurit Ki Nanganan, Walang Sungsang Nyai Larang Santang Sangara jeung Surawisesa. Pun sapun Raka Prabu, kami sejang ngubaran nu gering, sejang ngedalkeun ka nyaah ka incu, ceuk Prabu Ki Gedeng Singapura. Ti mimiti poe ieu kami sejang istrenan incu, yap ka dieu kasep. Ceuk Prabu Ki Gedeng Singapura bari ngagupai ka Walang Sungsang, bari pungak pinguk Walang Sungsang nu umurna kakarak 13 taun teh nyampeurkeun akina. Muga dulur-dulur balarea nyakseni isuk jaga ninggeto mun ieu incu kami cukup umur ku kami rek dijadikeun Prabu di Nagri Singapura pikeun gaganti kami. Najan ayeuna can cukup umur, ayeuna ku kami rek dibere jujuluk ka Prabon Pangeran Walang Sungsang. Alhamdulillahirabbil alamin, ceuk Nyai Putri Subang Larang bari namprakeun dua dampal leungeunna.
tuluy diusapkeun kana beungeutna nu kanyos. Tah kitu Nyai, prak geura cager ayeuna mah. Ceuk Prabu Ki Gedeng Singapura bari ngusapan tarang Nyai Subang Larang. Sanggeus nu sejenna bubar Prabu Anom Jaya Dewata nanya kalawan lantip ka Nyai Subang Larang. Kakak banget penasaran. Kunaon Nyai bet ngerasa melangkan napi kaharipeunana si Cika. Si Cika teh ngagem Islam kakak. Ditilik tina Purbatisti Purbajati Sunda. Jaga nu bakal jadi gaganti kakak teh geus kairong. Surawisesa sewu kakak ti Nyai Kentring Manik. Tembal Nyai Subang Larang beungeutna tembong getihan deui. Keur pikahareupeun si Cikal bakal menang bagian sakumaha katangtuan Islam Nyai. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari tuluy nyium tarang Nyai Subang Larang. Prabu Ki Gedeng Singapura sanggeus nyahoeun inya seueuna maju ka cager jeung prameswarina mulang deui ka nageri Singapura. Kacaturkeun di kadatona rayana hiji mangsa Prabu Anom Jaya Dewata keur nyang hareupan dua lalaki nu papakeanana basajan. Sakumaha kabiasaan somah nu saurang aki-aki jangkung leutik nu saurang deui geus meunang umur lintuh bayuhyu. Pun sapun Sang Rama, cek aki-aki jangkung leutik. Pok caritakeun pangaputuh dia kisilah. Muga-muga kami bisa ngahampang-hampang Bang Baluh dia. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Kami mah ngan sampung lemek. Sanyana mah keur ngemu Bang Baluh. Ieu dulur kami Ki Gede. Ceuk aki-aki jangkung leutik bari nunjuk sopan ka lalaki lintuh bayuh-yuh gigireunana. Bage Ki Gede. Muga-muga bae kami bisa mantuan kana sagala Bang Baluh nu keur dikemuku dia. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari imut somea. Sakumaha tadi pamuka carita ti dulur kami Ki Aku. Jaheueuh kitu bisa pangabutuh kami teh. Ceuk lalaki nu ngaranna Ki Gede. Satamena kami teh urang nagri Galuh. Baru geus sabaraha lila aya di ieu Pakuan. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Aya meureun kana 2 bulan nya Ki Akung. Ceuk Ki Gede ka aki-aki jangkung leutik gigireunana. Nya 2 bulan. Meh kaubek kabeh ieu dayeuhan teh. Tembal Ki Akung. Baru nyanaon gawe kakurilingan di dayeuh Pakuan. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Kami teh geus lila leungiteun seua lalaki. Kitulah kira-kira pantar Gusti Prabu Anom. Ceuk Ki Gede. Kus, lain Gusti Prabu Anom tapi Sang Rama. Ceuk Ki Aku ngagebes Ki Gede. Heueuh, sampura poho. Ceuk Ki Gede. Ari cabak baku eta seueur teh kana naon? Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Nu mata kami teh nyaho teh mah babari mapaikeunana. Tembal Ki Gede. Laju nahabat jadi Bang Baluh dia. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Ari kami teh geus sakieu kolotna, geus sagala suda kami hayang reureuh. Ari seueur nu kapercaya nu leungit teh. Tadi namah kabeh pangboga kami teh rek dibikeun ka eta seueur kami. Tapi sanggeus dilenyepan jabacan kapanggih teh. Kumaha tah? Mangkaning seueur kami teh meureun geus jadi urang dieu. Nah bisa disitah mulang. Nah bisa anggar cicing di dieu tapi harta bandana aya di nagri Galuh. Ceuk Ki Gede. Prabu Anom Jaya Dewata lengah ulang 2 lalaki kolot hareupeunana dititeup lalep. Kami rek nanya raga katineung ka dia Ki Gede. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata.
Nah nya kanya dia kaeta sewu anu geus jadi warga negara Dayeuh Pakuan. Demi Hyang Sedani skala di Mandala Balai Agung Sang Rama. Tembal Ki Gede bari nyembahkeun leungeunna naluhur embun-embunanana. Gampang rek kitu mah. Kami moal ngoretkeun sarta bakal ngajurungkeun mulang ka Nagri Galuh. Asal pugu dijejehkeun di dituna. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Ngan kumaha tuh mangkaning kami can panggih bae jeung seueur kami. Ceuk Ki Gede bari bingung. Kieu tuh seueur dia teh tang tupung si dibere ngaran. Cik saha ngaran eta seueur nu keur mangsa budakna. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Kumaha tuh Ki Akung? Ceuk Ki Gede bari nepak tuur Ki Akung keur malaweung atuh puguh wae. Ki Akung teh ngagurubung. Naon teh Ki Gede? Ceuk Ki Akung urang pangreumpeuh. Cik sugan dia tengah keneh saha ngaran seueur kami nu leungit teh. Ceuk Ki Gede. Ha, moal nya poho deui. Piraku poho ka ngaran anak? Ceuk Ki Akung. Aran keur budak mah Ki Akung. Komo deui ngaran keur budak mah. Lain menang kami. Ceuk Ki Gede rada nyereng. Har, nya menang saha? Ceuk Ki Akung. Menang akina. Tembal Ki Gede bari nyentak. Atuh komo kami teh rumah sanga juga eta budak. Cik inget-inget deui. Ceuk Ki Akung. Hese puguh loba teuing. Ceuk Ki Gede. Loba teuing kumaha? Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata mairan. Loba teuing budakna. Tembal Ki Gede bari balaham belehem. Har. Nah sabaraha puluh? Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari seuri. Ke geura urang inget-inget. Ki Gede tungkul bari kerung. Ti pamajikan nu pangkolotna 2 lalaki. Ti pamajikan nu kadua 2 deui lalaki. Ti pamajikan nu katilu hiji asana mah. Ti pamajikan nu kaopat 2 asana mah awewe kabeh. Ti pamajikan urang wetan 3 lalaki 2 awewe hiji. Tinu kagenep 4 2 lalaki 2 awewe. Tinu ka7 4 deui awewe kabeh. Tinu ka8 karak hiji poho deui tah awewe asana mah. Tinu ka8 7 kitu. Tah mun tinu ka10 mah 3. Nu kaluron 2 nu waluya hiji. Tinu ka11 2 kembar teh. Tinu ka12 hiji orok kene. Eta teh ti pamajikan nu disaimahkeun. Acan ti pamajikan nu patarenggang padumukanana. Ceuk Ki Gede kalawan bruk berak. Kaharti ari kitu mah. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Tapi naha ari loba mah. Bet neangan seueur nu geus leungit. Meungpeung kami eling. Kami rek nurut kana katang tuan Purbatisti Purbajati Sunda. Tembal Ki Gede. Ingat aya nama, ingat pisan aya nama. Ceuk Ki Akung ujug-ujug. Cikan saha? Ceuk Ki Gede bari mencerong ka Ki Akung. Prabu Anom Jaya Dewata ge milu mencerong ka Ki Akung. Asana mah make rasa-rasa kitu. Ceuk Ki Akung bari meuretan tarangna. Tah heueuh bener. Rasa heueuh. Kami gak ingat ayeuna mah. Ceuk Ki Gede bari netep laleb ka Prabu Anom Jaya Dewata. Ikan. Saha teteh? Ceuk Ki Akung. Pamanah rasa tah. Ceuk Ki Gede. Renjag Prabu Anom Jaya Dewata ngarenjag colohok neges-neges Ki Gede. Bener teteh? Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata gempeur. Bener. Tah mun ngaran
ti kami Jaya Dewata teh. Ceuk Ki Gede teu asa-asa deui. Mun nyadiak kungsi boga seueur ngaranna Jaya Dewata. Cik tong asa-asa. Saha ngaran dia? Jeung saha aran rama dia? Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata asa napa pangimpian. Aran kami keur budak ningrat kancana, sanggeus mancen gawe Dewa Niskala. Rama kami Hyang Maha Prabu Resi Niskala wastu kancana. Ceuk Ki Gede diukna jadi ajeg. Jadi dia teh rama kami? Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari asa-asa kene. Benar Anom, demi Hyang Seda Niskala di Mandala Balai Agung. Ceuk Ki Gede nu nyumput satu kangen ngaran nu sabenerna. Ngadenge kitu, bluk Prabu Anom Jaya Dewata teh nyuuh kana lahunan Prabu Dewa Niskala nu nyamur jadi Ki Gede. Kituna teh bari ceurik poho di kalungguhan. Sampura kami ama. Sampura ama. Geus Anom, anak ing dia mah teh salah. Nu salah mah ama geus geura cengka. Geura tepungkeun kami jeung Uwadia Prabu Susuk Tunggal. Ceuk Prabu Dewa Niskala bari ngusapan tonggong seueuna nu geus lawas tara tepung. Seug ama. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari seuseut seuat nyangkatkeun awakna. Pang-pang namah kami teh hayang tepung jeung incu-incu anak ing. Ceuk Prabu Dewa Niskala bari teu karasa cipanonang ngembang. Ieu teh Ki Mangkubumi anak ing. Ceuk Prabu Niskala bari nunjuk ka Ki Akung. Najan ama burung palung, Ki Mangkubumi angger satiasa tuhu marengan ama. Prabu Anom Jaya Dewata silih sembah jeung Ki Mangkubumi. Sakumaha cek caritaan tadi, ama teh geus kolot. Ama hayang ngalebur sagala kasalahpahaman ama. Jauh dijugjug dibelaan nyamur jadi soma, sangkan bisa tepung lerencepan jeung dia. Hayang badami jeung Uwadia, Raka Prabu Susuk Tunggal. Ama dek masrahkeun kalungguhan ka Prabu Nagri Galuh ka dia anak king. Ceuk Prabu Dewa Niskala kalawan jembar. Bari murubut ku cipanon Prabu Anom Jaya Dewata maksakeun nyarita. Nah hati dibikeun ke adik kami Prabu Ningratu Hami. Mending ge urang badamikeun heula jeung Uwadia anak king. Ceuk Prabu Dewa Niskala. Hayu atuh ama, hayu. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari nyembah ka Prabu Dewa Niskala. Laju tiluanana turun ti Kadaton Narayana, leumpang mapai jalan nu dibalai ku batu. Ngaliwatan Kadaton pun tagok tepi ka Kadaton Sribima. Pangagung jeung balamat tinu papalewat ngan ukur di pairan ku imut. Prabu Anom Jaya Dewata ngajak unggah ka Prabu Dewa Niskala jeung Ki Mangkubumi. Cunduk ka patengahan Kadaton Sribima, kasampak Prabu Susuk Tunggal keurineh ngawangkong jeung Paman Batara Lengser. Nempo Prabu Anom Jaya Dewata cunduk bari nyembah kalawan dituturkeun ku dua lalaki nu geus meunang umur. Prabu Susuk Tunggal melengek, Paman Batara Lengser mamener sila. Yap ka dieu unggah satata jeung kami Anom. Ceuk Prabu Susuk Tunggal bari nunjuk ka watu gilang katuhueunana. Pun sapun wa Prabu. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Lain kami baheula ngarempak adeg-adeg tritang tu di bumi. Lain kami teu make kana purbatis ti Purbajati Sunda. Sayeuna mah heula kami moal waka unggah kana watu gilang kalawan satata. Lantaran ieu kisah mah tukangan kami teh lain sasaha. Tapi kolot kami Rama Prabu ti Nagri Galuh. Baruk
Paman Batara Lengser tangka mebeutkeun maneh ti luhur watu gilang kencaeun Prabu Susuk Tunggal kana tambag-tambag. Mencrong ka Prabu Dewa Niskala cong nyembah. Kumahanya beja Ki Purwakali, cek Prabu Dewa Niskala ka Paman Batara Lengser. Aya hibar Gusti Prabu, bari ajri. Ki Adi, Prabu Susuk Tunggal bari neges-neges Prabu Dewa Niskala. Pun sapun Raka Prabu. Cek Prabu Dewa Niskala bari nyembah kana suku Prabu Susuk Tunggal. Antukna poho di kakolotan Prabu Susuk Tunggal jeung Prabu Dewa Niskala ceurik paungku-ungku silih lubarkeun ka sono. Sanggeus leler Prabu Dewa Niskala nyarita bari dareuda. Sampura kakak, sabalikna sampura kami Ki Adi, cek Prabu Susuk Tunggal bari ngusapan adina. Dibantuan ku Ki Mangkubumi, Prabu Dewa Niskala nyaritakeun pangalaman salila 2 bulan di dayeuh Pakuan kalawan ditungtungan ku nyarita. Tah kitu Raka Prabu, kami seja ngecakeun kalungguhan Prabu, seja masrahkeun ka seueur kami nu cikal Anom Jaya Dewata. Bagja teuing ieu kami Ki Adi, mun dia geus jembar kitu. Naon hartina kami ngeukeухkeun diukna watu gilang. Hanas eta cenah kami kauger ku adeg-adeg tritang tu di bumi. Ari pancen Sang Prabu geus nyampak di Anom Jaya Dewata, kami ludeung ngecakeun kalungguhan Sang Prabu. Kami ge sarua Anom diukna batu gilang ge ku kapaksa, cek Paman Batara Lengser. Lantaran di tangan-tangan ku kami teu mimiti tepung. Teu mimiti tepung ge geus ka tangan. Yen pangarti karesian satemana mah geus nyampak dina diri dia. Pangarti Hyang Maha Prabu Resi Niskala Wastu Kancana. Tamplok kabeh ka dia. Lah mengpeun kasaksian ku Ramadia, Wadia. Ti mimiti poe ieu kami sejang ngecakeun kalungguhan Sang Resi. Ceuk Paman Batara Lengser bari tuluy acong-acongan nyembah ka ditu ka dieu. Pun sapun duh amit ampun, bok bisi nerus naratus palias narajang alas, sampura anu dipenta, pangrajahkeun pangmunahkeun, rahayu nu dipenta pun sapun paralun. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, mitra katresna Dongeng Sunda Kang Gilang nu kajo mantarakeun di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Terios Tritang Tu di Bumi karya Yosef Iskandar anu bukuna diterbitkeun ku penerbit Kiblat, urang anggap rengse dugi ka dieu. Minangka trasanana ieu carios, urang baris teraskeun kana carios anu judulna Ajar ku Tamanggu, masih karya Yosef Iskandar, terbitan penerbit Kiblat. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala perhatosanana, nuhunkeun dihapunten bok bilih aya cariosan anu kurang genah, undak usuk basa nu teu merenah, mungguhing Kang Gilang jalmi tara leupas tina sifat salah. Urang tepang dangu deui dia carios anu enggal kasugri, wilujeng kantun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak waluya Dongeng Sunda.